wa rizqan wasi'an wa auladan sholihan wa shifaan min kulli da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha. Alam dina raraga ponan kana salah serius kawan-kawan urang sadayana nyaeta dina raraga tolabul ilmi. Mudah-mudahan wasilah sareng wasita urang sadayana angkat di bumina masing-masing diniatan yang karena Allah sumpina dia nanti diniatan yang itikaf sing didamal amalan saleh wa Allah subhanahu wa ta'ala sing ngajarkeun ifaratan kana sakumaha dosa-dosa urang sadayana anu kadana urang sadayana sing kalebetkeun kajalmi anu husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dekakandur rahmat wa salam mugi Allah salamina ngajarkeun kanjungan alam ya habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikatun ka keluargina kasahabatna katabiin sareng kaum tabiin jawa nikahi dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana jaga yaumil akhir sing kanjeng syafatul iman di kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi jamaah sadayana dupina kage sadayana maka rabbana baik kana ya amasan ayat Al-Qur'an oke masan salawat dupina yuqaddas disakeun ka negrisna wa wasna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lahum lanaghaibun. Wa inna jami'un hadithun. Wa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim. Kadzalika wa awrathnaha bani Israil.
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطير العظيم وأزلفنا ثم الآخرين فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغسلنا بنوري يا ربي فضلك وأمانك
ربي أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حبنا بالسعادة يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي وكفي كل مكفي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menunjukkan Isman mengajian Fragas Masjid Sabadaya Ciabulan dilanjutkan karena usaha sholawat mudah-mudahan barokah faidah. Oke, fadilah dina Sabadaya Ciabulan yang usaha sholawat sing ageng manfaat khusus kangge adina kangge kurang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi jamaah sadayana ulang dibayut di ibadah sedungkeun ka para ibu bapak pemuda pemudi jamaah sadayana anu mana parantos gede waktos anu waktos hadiran di tempatan anu mudah-mudahan wasilana pengorbanan para ibu bapak jamaah sadayana sing kene aku pembalasan ya Allah Subhanahu wa taala anu saya nama Allah Subhanahu wa taala. Oke ya salihna dikawitan ku sahabat jajah kemalahan kasira anu nganungkeun ka para ibu bapak jamaah sadayana anu parantos infaqkeun sebagian hartana dina setiap melaksanakeun nyaeta pangaosan sabada subuh dikawin kapiniji dikeun ka subuhan ayeuna anu mudah-mudahan aku infak sedekah wargi jamaah sadayana sing kene pamalesan ti Allah Subhanahu wa taala anu sageng-agengna Allah Subhanahu wa taala. Oke atuh kehilangan mungkin ka urang sadayana pamalesan sacayu anu managina parantos anu waktos waktos dengan kana ieu patempatan alhamdulillah dengan mungkin kadina kana kainasan kariduan manajina mudah-mudahan aku kainasan kariduan manajina sing ngajantenkeun amal anu sae ku Allah Subhanahu wa taala atuh dina margi waktos karos nyereng siang di ibu jamaah sadayana alhamdulillah harus terjadi parantos subi rupina ieu waktos salat saking bae kadina waktosna manjakeun
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada sawma bi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara sunnah wal mujahidu man jahada hawa. Lampung dipayun sabadana aturkeun salam tawis kehormatan Islam. Lampung dipayun di awal urang sasarangan manjatkeun puji-puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'millah. Diri aya dina pamasti jeung widina Gusti Maha Suci. Raga aya dina pamjaga kali pamirsa matan Allah Azza wa Jalla. Dina isa urang sadayana atas pitul mantana tiasa sasaran patepung lawu. Urang sadaya tiasa sasaran bermuwajahah. Dina raga urang sadayana mibakti ka Gusti Maha Suci namaran kana parentah. Buktosna ieu mangpa dina raga tolong ilmu. Anu mudah-mudahan riung pambana abdi-abdi sadaya dina subuhan ayeuna tegendat ageung harapan kali panyangukeun anu ngumpul ka wonten Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana calina riung kumpul dina ieu majelis sing misalna nuju unsur rahmat magfirah kali ridona Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam pamugi salamina dicurah limpahkeun ka junjungan anu agung panutan anu mulia. Junjunan urang sadaya abdi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke deui sadaya kula wargina ka para sahabat tabi'in atau dugi ka urang sadaya anu senantiasa berusaha tutur kanggo kana jejak langkah mantana. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalabatkeun kana rerengan umat mantana. Kalayan urang sadaya sing kalabatkeun umat anu tiasa ngingkeun kana syafaatul uzma di mantana jaga dina poe kiamat. Ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarram sesepuh ieu maqam kalintang pisan disimpulkeun di hormat Allah dimuliakeun. Al-Mukarram wal Mukarramah pamirsana guru-guru sing kuring anu nampak rabu sami anu kalintang pisan dipika hormatna pamugi sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke hilal kasadaya jamaah anu senantiasa satia dan raraga orang perintah Allah Subhanahu wa taala yang cai waktu lungsur di bumi masing-masing. Pisan rabu ieu kompa dina ieu majelis sami anu kalintang pisan dipika hormatna ku Allah dimuliakeun. Kalian pamugi sadayana salamina aya dina perlindungan panantayangan Allah Subhanahu wa taala. Sing paranjang keun yuswa kalayan tiasa taat bakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing disarehatkeun jasmani kali rohanina kalayan tiasa diaku ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sing dijalembarkeun rezekina kalayan rezeki anu seueur halal kali barokah anu tiasa nuntun nyana diri kana kasalamatan di dunia jeung di akhirat.
oge sadaya katurunan-katurunan urang jika bakal penerus urang sadaya para putra putri jamaah sadaya mudah-mudahan sigi janten dan Gusti Allah Subhanahu wa taala para putra putri anu saleh anu salihah amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah dina subuhan ayeuna wabil khusus lawan bisa diri pribadi simpuli dina saha ayeuna tiasa sasarangan ngiring ngadares secara hakikatna widi pamastina Allah Subhanahu wa taala syariatna panyawur di takdirul masjid kieu wirehin kajarwa dina subuhan ayeuna kami ngiring ngadares sasarangan anu teu aya di lintang ti agung harapan hiji ilmu di mana al-khairu tetap ranggenap ngaji dina diri maka kedah sering didares. Alhamdulillah hasil dina saha ayeuna geus ngiring ngadares deui dina acara kuliah subuh. Sinar alhamdulillah dina saha ayeuna dasar sinamah hanca segala tugas paling tos aya gitu nya panyemungkeun di lingkungan di paliwetan di Al-Ikhlas tos majang 2 tahun ayeuna paling bahasan kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah kita aya 2 bulan kali anu terkalan simpuri paling aya waktu keluar maka aranjeunna tiasa mantosan. Alhamdulillah urang sami-sami sesarangan bergerak berjuang hirup geus ku patulah patali diri di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalabat dina saha ayeuna ieu teh ulah dilepaskeun urang sadaya salagi ruh masih kahengan cik dina jasad urang wayah diri kudu daek patulah patali jeung ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rek kaayaan kumaha di mana kaayaan lobaan saeutikana wayah dari tamu merupakan tugas urang sadaya. Tatkala geus ngarimana tugas wayah anu urang geus diasupkeun kalian lahap disebutna mayit ngaranna. Atak masih kaya aya kesempatan hirup wayah lengkahkeun sampean cintai ka diri budaya dilampah taat bakti ngalampungan tolakul ilmi hirup patulah patali jeung ilmu Gusti. Dina saha ayeuna insyaallah simpuri ngiring ngadares naon bade didares moal lepas sifat anu patulah patali jeung kaayaan urang sadaya dina saha ayeuna. Buktosna alhamdulillah urang sadayana dipercanten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumelik di alam dunia tiasa deui nyorak kana sasihan kalintang pisan agungna. Sasihan kalintang pisan mulia buktosna sasi Ramadan. Anu tekedat ku urang sadayana dianti-anti diantos-antos kasumpinganan. Namun teu sagedi jalmi anu tos ngantos sakitu laminna dikasih kawin sasi Rajab digerok diantos-antos dongkap karena sasi Ramadan atos telobat karena sasi Ramadan sok hayang kurang geusah hayang kurang lebaran ulah sing ampakkeun sing jejem heula rai poe dikawin ayeuna poe anu kahiji urang sing mati poe anu kadua urang sing sadia poe katilu goyahna urang sing bisa tinampu poe kaopat goyahna urang sadaya sing bisa ngajadi sifat poe kalimat anu ayeuna kasorangan urang sadaya saterasna dugikeun ka akhirna pinuh ku paedah anu tiasa kapetik urang sadaya kulungsurna ieu kanikmatan parentah Gusti urang sadaya sangkan ngalaksanakeun ibadah salat.
ulah dibikeun ka urang sadayana ngalebar, urang sadayana noler-noler ngarupakeun karasana pamaparinti Gusti. Dibere kasempatan linggih deui diri karasa surotor, tapi teu petik hasilna teu alam buah. Nah aya buah gitu kan tenang. Nah aya hikmah gitu kan tenang pisan. Seueur pisan kautamian jeung hikmah. Tatkala Gusti Allah Subhanahu wa taala diturunkeun ieu parentah. Pantina panuntun ayat teh la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kerucutkeun, tujukeun, ieu parentah harus ditujukeun ka urang ngalaksanakeun ibadah saum teh la'allakum tattaqun. Namun di antawisna pikeun ngarucutkeun sangka pikeun eta tujuan. Kacida pisan abotna jeung sesah. Tong boro-boro tina hal anu badaganna anu pikeun ka dasar anu meskur tak leutikna oge hese kajaga jeung karisan urang lamun urang-urang ka ati-ati. Teu sakedik contoh. Matan payus jeung pantes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajir man hajar Rasulullah. Ari jelema anu hijrah teh eta jelema anu nyingkahan tina kagorengan. Jika ari jalma ayeuna anu perang eta jalma anu perangan ka hawa nafsu. Di antawis teu sakedik jalma anu katipu lamunna, jalma ayeuna anu kabobodoh teh nyawa. Anu sakuduna ieu hawa nafsu dipeuskeun dina ayeuna bulan Ramadan ieu. Dan kadon dikoncal. Anu sakuduna ieu hawa nafsu dicegah, dihalang ulah nepikeun ka awun teh. Dari ieu kadang ayeuna lakuna dituturkeun diturun al antukna puasa teh aya guna. Kumaha contoh? Sapertikeun diri urang sadaya anu ngalaksanakeun ibadah saum. Anu mana diri pinuh hatikan jeung didikan ti mimiti ayeuna boga saurna. Karaos peulih jeung payahna eta waktu saur urang sadaya. Eta teh kudu kabawa nepikeun ka maghrib teh. Tatkala dongkap waktu saur, jangan urang sadayana boga. Pangrestana guru urang sadaya di dieu sok ngaboga. Teras ayeuna maoskeun Al-Qur'an. Oke pangrestana ayeuna Kang Asep di dieu ngaboga. Payah jeung parah dirinya urang sadaya bari boga. Ngahwa oge panasa kumaha. Eta teh perjuangan jeung henteu. Nah, kalau pantaran sok timbul panggoyong nafsu ngancing dina diri urang sadaya di mana lamun geus datang waktu duka. Bungahna sok bungah teuing. Di dinya diparentahkeun bungahnya urang teh kudu bungah urang karek ikro. Ngan sok terkadang jalmi hilal anu antukna buka na teu sami jeung kakuduana. Da kitu geuningan. Ti kawin ayeuna urang sadayana saur nyorang ayeuna ini kaos urang saedugikeun ka ayeuna tengah poe kur kitu deui datang waktu tos lohor nepikeun ka asar di dinya kacida uyang ayeuna diri. Seueur pisan jalmi anu katipu lamunna. Ngesajeun kana waktu kamunangan dirinya leuwih parah godaan. Anu antukna tinimbang diri dibiruhan kunaon ku hal-hal anu sae kadon diamuk moyeh-moyeh waktu. Nu jalan-jalan mabrur ka ditu. Nu masih kae lalagasan ka jendeung bobocengan jeung jadi kabogohan. Teu sakedik ibu-ibu jeung bapak oge kadon neangan ayeuna bahan karbuka puasa. Bagi jeung dekat uang sadaya. Nah eta persifat jalan puasa lain kitu. Lebah mana didikan jeung atikan puasa. Ieu masih kaya sederhana kurang halakonan kurang kapigawe. Jadi dina hati puasa dengan dung ilmu, dina hati puasa dengan dung atikan jeung didikan kana diri.
Dina tatkala buka bebeakan segala didadeutkeun. Dan tadi itu didinya kadang ayeuna timbul nafsu. Nafsu naon? Nafsu amarah. Di mana nafsu amarah dicicing di belah kencan. Naon sifatna eta nafsu amarah? Sifat kaleuwih. Gambarnya bayang ibu bapak sadayana tatkala buka puasa saya ge dua manfaat wangan tersuara. Misalnya kali parebu biasa di tempat tuluy be dihadatkeun. Di imam didikeun mah tuluy dihadatkeun mubah gitu. Sirot anu ngarsa umur sareng dan urang sareng lempin. Beak teu jul dikeun ka hasilna mubah lebah mana puasa. Mata ija tong baka ayeuna dina tingkat anu subuh ninggalkeun kana pamaksiatan maka disebutkeun dina dua pembagian anu dohir ilmu takwa. Ilmu takwa tepan aya dua. Aya ayeuna parentah ibadah taat disebut. Aya ningkahan maksiat, ningkahan doraka. Tah dina lebah ningkahan doraka eta beurang jeung loba kaehanana. Sigah teu doraka itu jangan faedah menang duit kurang di balajan kurang di hobi kurang menang nu teu menang naon nafsu amarah dan bijul hawa nafsu sagala dibeulina sagala dipeserna katuang eta nu jadi bahagiana tapi jaga ulah dugikeun ka sagajar mah ayeuna anu ngabangun hiji wangunan kacida pisan ahengna geus teh geus eta bangunan andar teh diruntuhkeun di kusorangan. Puasa anu dibangun ku urang teh mimiti sahur teh mimiti janari karasa geus jeung hoream rek sahur we nya saca cepel nya ngaheukeun sang biasa tatan anu sapucan aya rasaan dar teh waktu maghrib poya-poya jeung urang-urang kaya itu jalur teh ngancurkeun kana bangunan surga. Rek di mana anjing, di mana cicing lamun geus diruntuhkeun. Ieu perhatian jeung perhatosan ka urang sadaya. Oge kadua tina nafsu teh aya nafsu ayeuna lawak. Anu mana ditempatkeunana teh dua ramu dihanap di sisi belah kenca cicingna sifatna naon wae babari amal temperamen eta teh biji tina nafsu lawak komo keur bulan puasa sok sensi eta mah babari kabuka teu kaok aya nyieun nulisan babari naik teu kaok aya ngadupak padu nulisan babari lama marah. Eta persifat batin ayeuna Allah. Kedua aju aya jawaban tepat. Aju we ningali begitu di hare-hare ningali begitu hare-hare teu hayang momen teu hayang ayeuna ngarobah istri mungku nya bahasa leumpang. Eta tina nafsu teh lawan. Jadi asa menang urang jauh tina pitulung pangeran eta teh kuduna teh urang teh dipecah diri bisa ngaji bahkan nepikeun hadirna urang di roh bukan lain kade lain menang urang pitulung Allah urang selalu bersah ngalengkakeun sampean teu aya hidayah tapi Allah dalam sejarah aya menang hayang urang da urang cowal lamun seuneusian urang cowal itu khususnya di kabuka hate aya hidayah jeung taufik Allah bin masjid urang cowal dulu tapi dan begitu Pak dina hati urang sing loba balik deui ka Gusti ulah timbul kaujuban dina sabab eta bicil dina nafsu disebut maksud Allah kaopat tina persifat nafsu lawan teh ibah sautang saeutik dicarioskeun
saeutak saeutik jadi bahan obrolan. Bijilna gimana? Tina nafsu lawan. Ya, pertingkah jalmi ningali penek-penekna jadi obrolan penek. Ningali bujang-bujang macam orang. Ningali gondrong jadi setan. Di mana kita bijilna tina nafsu lawan kade jaga. Ya, bismillah hiji kade dina sasi Ramadan usahakeun tarekakeun sangkal singkahan pagawean goreng kadua perangan naon hawa nafsu hiji nafsu amarah anu sok ngajadikeun nggodaan persifat kaleuwih dina naon urang lamun rek palanya teh kudu dicekakeun parluan urang lamun derek sedekah sakumaha dicekakeun ulah dipikeun kabulati eta tina amarah. Dan tadi jenis isu kegantian makan pagi, makan siang, makan sore di bawah kabeh lah tahan. Widi kan tadi bukan bahaya Rasulullah teh. Ngagaduhan pertingkah antara ngagaduhan bersifat babayan amat acu ujung oge gibah babari ya ninggalkan paripolah aya batur hesek rek dengan rengkap di paripolah diri. Coba padahal anu diomongkeun teh bahwa akitinya bari urang nunjuk kasih anu curug nunjukkeun batur tapi opan nunjuk ka awak sorang. Oh berarti kudu bari omongkeun teh ulah batur heula tapi awak heula. Dan ditunjukkeun ku opan. Ditunjuk tadi ku opat orang nunjuk ka urang bahkan hidupna sorangan nunjuk ka urang. Curug mengasal berhiji nunjuk ka batu. Maka saat diceritakan si anu konek, si anu hidup, si anu bodas, si anu jauh tentu heula awak jeung gawe-gawe jadikeun beunang catur kapain mungkin. Teu ngabeh teu naon, teu bijil dina awak sifat gibah. Terus naon sifat kalawah dusta. Cek bahasa patatan, cek orang ngabohong. Cek bahasa luas kasar bisa gede bedus. Itu ngabedus wae. Gede bohong, salutak ini istulinda ada panjang itu panggurat ada. Bijil nanti nafsu lawa kita dulu. Segala lawan tema itu selama ini kita caritaan kabohongan istri dan senawannya segala banyak tentang nakar di negeri mata kata dihana mimiti nasa utik nyebut hal anu kaditunan jadi kata diha no bikin jadi gawe naudzubillah di mana lawan terjadi akhlak hesek berbicara bahkan semoga cap dina dirina jalan tukang bohong dunia usahil kate bakal sepi luntang kali itu era kebohongan diri lumpat kali era pirang kebohongan diri bijilna di mana di mana jaga utami ayeuna dina sasingot lebar poin demi poin anu dikumpulkeun anu tadina nilai kuduna jejeg 100 ku hawa nafsu pantiasa kacomrokeun anu anjeunna puasangan saumurnya salah parejeun kahagat sedeur jeung Gusti Allah kami mohon butuh karena parejeun kahagat tapi geusik di dinya lebah mana anu jurus kana taat supaya anjeun teh jadi jalma anu takwa eta tujuanna terus naon deui nu bijil tina aya nafsu lawa disagedekeun sifat husna oge sok pura-pura teu apal kana kewajiban. Pura-pura teu apal kana kewajiban ka diri, kewajiban ka bapada, kewajiban ka Gusti. Pura-pura tinya datang parentah puasa sahur ieu sahur buka ieu buka tata lemah batur puasa aneh nama datang waktu sholat alhamdulillah datang waktu sholat itu apa yang ada perintah
apalah yang merupakan kewajiban tadi anu mana diri kudu dijaga dan kudu diraksa. Tina naon tina sakurat tina hal lahiriah jeung batiniah nu wayah ngajaga ieu diri teh. Ulah nepikeun karusak, ulah nepikeun kacilaka, ulah nepikeun kagegerus. Gitu kan, da osok jeung jaga upami teh mah aya naon abdi ngajaga kana diri abdi sadaya. Lamun leumpang kareueur sok make itu, lamun aya panas sok make payung, lamun hujan sok make jas hujan jeung payung sakurat eta teh ngajaga leres. Tapi eta perkara sabelah badan disebut perkara aya lahirna unggul lebah mana ngajaga batina urang eta kudu dikoreksi jeung dihusno diteangan bahkan urang sadaya kudu maksimalkeun duana lahirna jaga batina oge jaga sekarang gitu ngajaga ayeuna lahirna dina saseron dan diri urang sadaya kabeh teu cilaka turut karena perintah Gusti Allah teh putih pamilih usia dipanggulkeun ka urang sadayana ngalaksanakeun ibadah saum kuguna manahna atau anak urang sadayana imsak dina aya perkara-perkara anu batalkeun kana puasa eta teh ngajaga diri ditebikeun tina naon tina panca bahaya tina mata rusakna nu ngaleungkeun diri ibadah puasa ditebihan ibahna, ditebihan ngabohongna, ngawadulna, ditebihan sifat pabaritamahna, ditebihan sifat kaleuwihna. Ya, eta sadaya ngajaga. Kunaon apal kana kewajiban-kewajiban tur teu dipopoh. Eta kewajiban disebut benar-benar di ayeuna urang teh dijaga diraksa diperhatoskeun salawat-salawat itu pepikeun keur urang sadaya dina salawat Ramadan kebiasaan menutur ka hawa nafsu urang pecah geunana singkahan ulah napikeun kalebar cek tadi oge lilibaran gambaran menang susun payung ngabangun dipikeun pondasi ngabangun dindingna ngabangun rohanganna napikeun kabin luas di alus-alus dan teh kana dihancurkeun deui kunaon ku ngalajur hawa nafsu dah teu dijalani namanya da masih kaya perkara mondasian dimimiti mancep dunia didinya urang masalah pondasi rek ngalaksanakeun ibadah saum dong waktu ini masih kena ngabangun dong waktu selawar masih kena ngabangun dong waktu asar masih kena ngabangun di asar kadieu kan loba godaan komo kade ibu-ibu sadaya maghrib jauh kene dong kata ini cenah sepanjang sebalik di pasar kaca di kampung kita kerja ngandungin sana bermaklum mau itu tidak ini istilah isu kerja nawan cenanya bapak nak dengan sana kayak buka wah mesti ancam eta teh kebiasaan guna dengan kebiasaan awal oh ya sakit kayak batasi awal urang batasi diri urang sadaya tong cenah dilanjuti eta maksudna sehingga gaduhan pernikahan karena ngajurung karena haleuwih dina diri nya datos sama pun jeung paham urang sadaya aya tos bukti maka insyaallah bakal karamas dadina takaran tua urang teh biasana sakit tatkala datangnya waktu maghrib teh maka biasana nakal jeung ngumpul ieu masih kana anu hari bakana anu keur ujigna panbebeakan di asal kali itu teh cenah urang yang maghrib ngebudi disebut nanti subhanallah eta jalan tepat bumbeng ti mimiti ayeuna remaja bahkan ayeuna ibu muda nepikeun ka ayeuna budak leutik nu kakara diajar motor bumbeng di jalan harimah ya Allah menang capek-capek ngabun erek urusan begitu wae maka pikir urang sadaya urang sasangan teras belajar teras kali kermudan geula lampung tata
eta anco-anco dadak urang sadaya. Cekap sakitu palingnya. Tas tamu kenal 5 menit besar sekira 10 kamari mendingan. Ayeuna tos di kami pas kira lagi. Mudah-mudahan darasana anu gede daras urang sadaya. Sing janten pagi pamatrikan hati sadaya hati sadaya yang sejajar dalam manfaat. Oke, mudah-mudahan amal ibadah saum menuju di sunnah dilampahan kurang sadaya sing aya di ampian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu kapihatur hapunten asuhun tina sabudaya ulun tatah lapadan ucap basa rengkap karupa tata cara kadumikeun supir bisa cari sepilih deui tanpa sudah bisa kahirangan kalawan kalawan paling kahirapan bangun di alun hapunten. Sakitu kapihatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guru sedena Ustaz Ayu nanti berarti silaturahmi dilanjutkan karena masalah tausiah. Mudah-mudahan sing barokah manfaat khusus kangenan mungkale urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi jamaah sadayana bina kangge jimat suci kaliran harus waswadi. Wargi jamaah sadayana bina kangge kapangusaha sampun kadi bae tadi kawintan ucapan kalimat basmalah ucapan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.